Assalamualaikum. Sampurasun. Palamitra sadaya. Wilujeng patepang deui sareng Abah dina acara dongeng samemeh sare. Judul anu bade kapihatur, carita anu bade dipedar dina danget ayeuna nyaeta cilaka ku polahna sorangan. Mangga wilujeng ngadangukeun. Enggalna ieu carios, gancangna ieu carita. Di pasantren Mama Ajengan harita sasauran ka barudak santrina. Barudak santri sok ka dieu kumpul. Mama dek aya anu ditepikeun ka maraneh, aya anu rek dicaritakeun kitu saur Mama Ajengan. Atuh barudak santri teh harita breng weh nyalampeurkeun kapayuneun Mama Ajengan. Tuluy harita si Birun anu jadi lurah santrina manehna pangharipna. Muhun mangga Mama, naon deui anu kedah dipidamel ku abdi sadaya kitu, cek si Birun nyarita kitu ngawakilan babaturanana. Da geus paham manehna mah tangtuna oge rek dititah ngalasuluh teh ya. Nya sakumaha anu kamari teh ya, anu geus dicaritakeun kamari tah Mama ayeuna rek nuluykeun carita anu kamari. Maraneh wayahna ayeuna ngarala suluh teh ya. Kitu saur Mama Ajengan. Muhun mangga Mama, abdi sadaya bade mios ka leuweung bade ngadamel suluh kitu, cek si Birun ngawakilan babaturanana. Nya atuh hari kitu mah sok atuh geura arindit mengpeung isu keneh. Geura arindit nya saur Mama Ajengan. Muhun mangga Mama, pramios atuh abdi sadayana bade mios, cek si Birun harita ngawakilan babaturanana. Nya sok bral didoakeun ku Mama sing salamet sing arati-ati nya gitu saur Mama Ajengan. Muhun Mama, mangga
Barang geus kitu mah atuh barudak santri teh geus pamitan mah teng weh harita ngabring arindit bari marawa pakarang nu mawa bedog nu mawa kampak harita nu mawa gaji dek indit ka leuweung rek ngala suluh kacatur di perjalananana harita atuh geus nepi weh ka tempat anu dituju nyaeta ka gunung ka leuweung anu kira-kira loba suluhna. Barang geus nepi ka tempat anu dituju tuluy we si Birun harita ngatur kumaha carana. Tuluy dina akhir caritana tah kieu batur ke lamun geus pada meunang suluhna geus meunang suluh salah saurangna tah nunggu we di dieu di tempat ieu di tegal ieu nya kitu cek si Birun. Mohon mangga Kang cek barudak santri meh bareng harita ngajawab ka si Birun. Nya atuh ari kitu mah sok atuh geura sariap ayeuna mah kitu cek si Birun. Atuh barang kitu mah barudak teh beriak weh arindit harita sakelompok aya nu 4, nu 5, aya nu oge nu 10 urang harita mencar terus maranehanana harita siap tiku pating gerdok pating kaletrek pating kalosrak pating gorobas harita kadenge sarana. Barang teu lila ti harita kadenge aya anu kadenge suara anu tulung-tulungan ti belah tongo. Tulung aya maung. Tulung aya maung. Tulung aya maung. Gitu we suara teh atuh kadenge ku barudak harita barudak kabeh cingeus atuh bareng ngadenge suara anu tulung-tulungan harita bareng manehanana ngagunuk langsung urang nyarita manehana teh nyalarita aya tulung-tulungan tah sana nama suara Kang Birun nya aya tulung-tulungan bawa Kang Birun tidinya teh atuh hayu urang tempo dinya brang banget atuh kabehanana malu tuh harita ngobreng nempo ka tongo. Barang datang ka tongo nya si Birun kececeulungan tulung-tulungan magarkeun teh aya maung kitu. Barudak barang datang ka tongo hariweus atuh nanyakeun kabeh ka si Birun. Mana Kang maungna Kang? Mana? Kitu ceuk barudak kabeh nanyakeun. Barang si Birun merenguh babaturanana ka darinya teh atuh manehanana mah ukur nyengel we nyarengeh bae kudu mas kelemes daru masa manehanan mah ukur ngabobodo ngabohong kitu so teh babaturanana gitu. Tuh babaturanana barang gitu mah mana Kang maungna gitu. Oh rame barudak teh si Birun tuh seri we kitu mah maneh teh oh barudak barang gitu mah tuh oh tidinya teh aman Kang Birun mah ngabobodo ka urang gitu ngabobodo cenanya ka urang teh ayo balik deui barudak batur gitu. Harita matu barudak teh bring deui balik deui ka tempat nang ala suluh tadi nuluykeun deui pagawean manehanana ngarala suluh we jongjon
Barang geus kitu kadenge deui sorana tulung-tulungan si Birun meureun tulung-tulungan deui seperti tadi. Tulung aya maung cenah kitu. Atuh barudak teh dinya teh beung deui we kawas tadi deui rabeng raceng katongo ningali deui. Yang datang katongo seperti tadi deui we naranyakeun mana maungna Kang. Oh si Birun seperti tadi deui we kalakuanna teh. Ukur seuri nyarenge gitu. Jika nu teu boga kasalahan we gitu. Manehna atoh bunga ningali babaturanana kitu teh. Geus ngarasa kabobodo ku manehanana, manehna bunga puas. Jadinya teh atuh. Ningali kitu mah barudak teh. Seperti tadi deui we hayu cenah tuh naon ngabobodo cenah. Si Akang Birun mah gitu. Nyawa tuh bedak deui barudak pring balik deui ka tempat nganu ngalasuluh nu tadi teh ya. Nuikeun ngalasuluh tuluy we ngalarusu. Barang geus lila deui aya deui sora saperti tadi. Mun ieu mah leuwih tarik sorana teh tulung. Aya maung tulung. Aya maung kitu sorana teh ieu mah. Barudak teh da geus nyaho manehna teh dibobodo ku si Birun. Tadi oge geus 2 kali ge kudu ngabobodo. Montong cenah ieu mah montong ditempo. Urang gede bohong, gede waduh ngabohong ka babaturan we. Kudu ngaganggu kitu. Kabehanana sepakat marek nempo gitu. Barang beuki lila sora tuh beuki les-lesan sorana. Tulung aya maung, tulung aya maung. Gitu. Si Birun beuki les-lesan. Barudak atuh. Barang kitu mah nu datang ka itu. Ngan eta ai si Nyo mah maklum manehanana mah. Tara naon kitu tara neteuli tara dendam manehanana. Penasaran besinya kitu. Si Nyo mah naik ke katongo. Ai barang katongo teh nya katingali aya si Birun ukur di kekesek ku maung. Atuh eta si Nyo gegeroan ka baturan. Hei batur ieu tingali bener ieu mah. Kang Birun dikekesek maung. Tuh barang ngadenge kitu atuh barudak teh atuh breng lompatan naik nuju ka si Nyo katongo. Barang nya kitu aya si Birun ke dikekesek ku maung bener. Barang kitu atuh kumaha cenah Nyo atuh. Kitu. Kabehana siun naranaik kana tangka kai naik ka luhur da siun maung nu keur ngasep ku si Birun. Atuh si Nyo tidinya mah manehanana teh ngadoa we ka Gusti Allah. Manehna bari babacaan kitu manehna mah yakin Gusti Allah bakal nulungan, bakal nyalametkeun ka urang sakabehanana. Lamun urang daek ngadoa bakal ngabulkeun kitu. Gusti Allah bakal ngabulkeun kitu cek keyakinan si Nyo mah. Manehna ngadoa maneh husu manteng. Tuluy manehna maca alif jabar a be jabar ba aba, alif jabar a be jabar ba aba, alif jabar a be jabar ba aba kitu amalan manehanana teh. Barang geus kitu mah tuh si Nyo harita nyampeurkeun. Harita ka itu barang ningali kitu ningali si Nyo atuh maung harita congkat manehana teh anu keur ngakesek si Birun anu geus boloboran ku getih. Harita atuh maung ningali si Nyo mah langsung manehana teh ngaleos indit jiga nu eraeun gitu. Barang kitu mah atuh tuluy we geus maung mah barudak talurun ti luhur. Si Nyo tuluy nulungan ka si Birun anu boborot ku getih. Dinya teh ditingali geus parah si Birun teh. Barang kitu tuluy barudak nyalampurkeun. Teu kuna naon Nyo. Tingali cenah ieu ruksak Kang Birun teh. Tingali tuh. Hayu cenah ina urang buru-buru balik bawa gotong ya.
Salere gotong sawareh mawa suluh sawareh ngagotong ieu. Tidinya mah atuh tuluy we. Barudak teh sawareh nu rada gede atuh ngagotong si Birun. Harita digalarotong bawa ka lembur tuluy anu sawareh deui mawa suluh. Barang geus teu ka catur we di perjalanan anak geus nepi we ka pasantren. Kuprak atuh suluh dibarebeutkeun harita di payunan. Bumi mama ajengan teh tuluy atuh. Harita teh aya nu ieu anu wawartos ke mama ajengan laporan. Mama cenah itu si Birun. Kang Birun di sak maung gitu. Jadi atuh mama teh keluar, mana gitu saur mama ajengan teh. Harita bang ditingali nya. Mama ajengan atuh naros harita ka barudak. Kumaha ieu teh barudak lalakonna? Caritana pang nepi ka kieu pan atuh meureun urang teh kabeh ge silih talingakeun. Teh tidinya mah. Mama ajengan naros harita ka barudak santri. Barudak santri harita ngajawab tuluy ngajelaskeun ka mama ajengan ti mimiti si Birun tulung-tulungan manehna teh ternyata ngabohong ngadua kaliananya kitu keneh. Nepi ka ngatulu kalian mah cenah da heudeur masa dibobodo gitu geus tangtuna oge gitu si barudak teh. Atuh mama ajengan barang kitu mah ngupingkeun kana caritaan barudak santri gogodeg. Tuluy ye harita mama ajengan sasauran. Tuh barudaknya matak hirup kudu ati-ati. Nyarita ulah sok ngabohong. Kudu jujur, kudu bener hirup teh kitu geuningan. Saperti Birun manehanana eta teh kasebutna teh cilaka ku polah sorangan barudak eta teh Birun teh naon kahiji manehna mah teu bareng jeung batur tuluy ngabobodo ka malaraneh ngabohong jadi we cilaka ku polah sorangan tah kitu barudak kudu dijadikeun enteung eta teh. Kalakuan seperti kitu ulah diturutan kawas si Birun. Keun aya nama atuh si Birun urang ubaran aya nama. Tuluy harita teh atuh mama ajengan ka barudak nita niwarang ieu sok atuh barudak aya nama urus-urus aya sok Birun kadeukeun bawa ka jero. Tuluy atuh harita barudak nguruskeun si Birun asup ka jero dibawa tas ku mama ajengan di landongan. Barang geus kitu mah tuh. Tinya sok atuh cenah barudak geura baralik we na majig bala bersih geura baralik ka kobong masing-masing keun weh Birun mah di dieu. Ku mama urang ubaran kitu saur mama ajengan. Pamirsa palamitra sadaya dugi ka dieu heula wae dongeng dina judulna cilaka ku pamolahna sorangan cilaka ku polahna sorangan si Birun gitu. Muhun atuh para mitra sadaya Abah nyuhunkeun dihapunten dina kalepatan sareng kakirangan Abah dina ngadugikeun ieu carita dongeng samemeh sare. Abah atur nuhun atuh kanu tos nyempetkeun waktosna ngadangukeun ieu dongeng. Abah atuh bade pamit we ka sadayana. Ieu dongeng atuh urang
dugi ka dieu heula urang teuneun di Haneuleum sieum tuna di Hanjuang siang apalagi nyokot ninggalkeun kitu. Cag Pramios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.